anu ngahayek dayeuh di Pasir Batang. Anu girangnya eta Mas Prabu Ageng Tapa. Prameswarina Nitisuari. Boga anak 7 awewe wungkul. Ngaranna Purbararang, Purba Endah, Purba Dewata, Purba Kancana, Purba Manik, Purba Leuwih, jeung nu bungsu Purbasari anu panggelisna. Kulantaran geus kolot, Prabu Ageng Tapa ngarasa geus meujeuhna acegkeun, kalungguhan sarta diteruskeun ku salah saurang anakna. Terus bae Prabu Ageng Tapa teh ngumpulkeun anak-anakna, pikeun nyeureunkeun kalungguhanana. Anu kapilih pikeun gaganti anjeunna teh nyaeta Purbasari, anakna anu bungsu. Purbararang salaku anak panggedena ngarasa kalengkahan kunu jadi adi, manehna ngarasa tugeunah. Basa Prabu Ageng Tapa katut prameswarina geus ninggalkeun nagara. Purbararang ngarayakeun rupa-rupa reka pardaya anu pikeun ngarebut kalungguhan ti Purbasari. Ari alesanana manehna ngarasa leuwih boga hak jadi ratu ti Batan Purbasari. Lantaran manehna anak panggedena. Kureka perdaya Purbararang tea nya akhirna Purbasari disingkurkeun ti nagara. Dititah nyingkur di Gunung Cupu di leuweung anu hara-haren terjauh kaditu ka dieu. Tempatna di saung hateup injuk sajalon. Handapna palupuh sabebek sarta samemehna diborehan kelernahun. Papakeanana kunu rarombek. Sunan Ambu di kahyangan boga anak lalaki. Kasep taya papadana ngaranna Guru Minda. Hiji peuting Guru Minda ngimpi boga bebene nu sarupa jeung Sunan Ambu. Nepi ka hiji waktu Guru Minda maling-maling netep karaina Sunan Ambu. Sunan Ambu nyahueun. Antukna Guru Minda dititah turun ka buana Pancatengah pikeun neangan pijodohna anu sarua jeung Sunan Ambu. Tapi samemehna kudu salin rupa heula jadi lutung. Sarta dingaranana Lutung Kasarung. Saenggeus dibere pituduh ti jalanana, Guru Minda nu geus jadi lutung turun ka buana Pancatengah. Gubragna di nagara Pasir Batang anu girang. Dina hiji poe Purbararang nitah ngalalutung ka Ki Panyumpit. Kudu meunang, lamun teu meunang Aki Panyumpit baris ditukel janggi. Aki Panyumpit moro lutung ka leuweung. Ngan aya nu aneh. Basa moro ti isuk nepi ka sore, bet teu meunang lutung hiji-hiji acan. Tong boroning meunang, manggihan oge henteu. Padahal biasana mah lutung teh loba ting guruyang. Aki Panyumpit kacida pisan bingungna. Keur kitu bet ujug-ujug aya lutung hiji keur tinggurayang dina tangkal. Aki Panyumpit reuas pacampur jeung atoh lantaran mun teu meunang eta lutung moal tulus ditunggal janggana tea. Bari jeung ngadegdeg ku Aki Panyumpit disumpitan. Tapi teu daek bae meunang. Sabab lutung tebek bisa nyingcet jeung ngelok siga manusa. Aki Panyumpit mungguh kaget manggihan lutung nu tapis nyingkahan paser. Leuwih kaget deui sanggeus ngadenge lutung teh bisa ngomong. Tetela eta lutung teh kasarung tea. Lutung kasarung menta dibawa ku Aki Panyumpit sarta dipasrahkeun ku Purbararang di karaton. Caritana lutung kasarung teh geus aya di karaton. Basa rek dipencit kacida lingasna lulumpatan ngarusak barang-barang nu aya di karaton. Antukna Purbararang nitah lengser sangkan mawa lutung ka Gunung Cupu. Pikeun maturan Purbasari. Cocoba jeung dodoja ka Purbasari ku reka perdaya Purbararang kacida loba hesena. Mimiti Purbasari dititah mendet parakan leuwih sipatahunan dina waktu sapeuting. Purbasari lantaran menang pitulung tina Sunan Ambu ngaliwatan lutung bisa ngalaksanakeun panitah Purbararang.
kulantaran kasoran terus Purbasari diajak pa alus-alus ngahuma. Purbasari dititah ngahuma di tangah hangar sarta ngan dibere pakarangan kujang buting. Tapi hasilna huma Purbasari leuwih alus batan huma Purbararang. Purbararang henteu sugema ku ngadoja sakitu. Purbasari tuluy diajak pa alus-alus ninun. Tetela deui bae hasilna leuwih alus beunang Purbasari. Terus diajak pagelis-gelis, Purbasari angger anu meunang. Akhirna diajak pakasep-kasep ka bogoh. Lebah di dieu Purbasari bingung sabab kabogoh Purbararang teh Sinatria, gandang anu jenenganana Indrajaya. Ari kabogoh Purbasari apan lutung. Kusabab dianggap eleh tea, nya Purbasari kudu nandangkeun hukuman, kudu ditugek janggi. Tapi barang Purbasari rek ditugel pisan, torojol aya satria gagah leuwih kasep jeung gandang tibatan Indrajaya. Nyampeurkeun sarta ngaku-ngaku kabogoh Purbasari. Ta satria teh tayalian tilutung kasarung anu geus salin rupa deui jadi guru minda. Nenjo keayaan kitu Indrajaya panas. Terus narajang guru minda dergelut. Indrajaya eleh jajaten ku eta satria gagah tea. Akhirna Purbasari jeneng jadi ratu di nagara Pasir Batang anu girang. Dibarengan ku salakina. Ari dulur-dulurna dijadikeun pembantu-pembantuna. Iwal Purbaleuwih atau Pangais Bungsu anu sok nulungan Purbasari upama keur dikakaya ku dulurna nu sejen.